A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Wallahu a'lamu bimuradi. Watlulan macakeun sira Muhammad ya Muhammad duhe Muhammad alaihi mingatase Yahudi Yahudi naba ing berita khabar tegese berita alladzi wong atainahu kang nekani ingsun agung ing ladzi ayatina ing sakeh ayat ingsun agung fansalakha maka naripa lepas ya ladzi metu ya ladzi minha saking ayatina kharaja tegese metu ya alladzi bi kufrihi kalawan ngagawa kakufuran alladzi kama takhrujul hayatu min jildiha kaya oleh metu apa ulah saking kulit hayat wa huwalan utawi alladzi Bal'am ibnu Ba'ura iku ki Bal'am kang putra nang ki Ba'ura min ulama Bani Israil alatata saking ulama Bani Israil suila ayad'u ala Musa kang den jaluk ya Bal'am ingin ta ngadu aya Bal'am ngaduakeun madarat ingatase Kangjeng Nabi Musa wa udiya ilaihi syai'un landen paringkeun ilaihi maring Bal'am apa suwiji-wiji fada'a maka ngadu aya Bal'am fan qalaba alaih maka narima balik ya doa alaihi ingatase Bal'am wandala lisanuhu lan narima ngambai apa lidahe ya Bal'am ala sadri ingatase dadane Bal'am fa'atba'ahu syaitan maka ngalutihu ing Bal'am sapa syaitan ay fa'adrakahu maka nemu ya syaitan hu ing Bal'am fasara qarida maka dadi ya syaitan iku kancane banget fakana maka ya ladzi atawa Bal'am ladzi iku min ghawin tetep saking wong kang tunaka. Walau syi'na la'rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Wallahu a'lamu bimuradi walau syina lamun ngarsakeun isun agung warafanahu maika ngangkat keun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayatina bi an wafiqahu lil amal kalawan yanta maparinan topek isun agung yakne nulungi isun agung ing ladzi ka lil amali beramal walakin ulan tetapi ladzi akhlada iku condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ilal ardi maring tanah dunya tegese dunya wa ma la ilaiha lan condong ya ladzi ilaiha maring dunya wa taba'a wa ulan nganuti ya ladzi ing hawa ni ladzi bi du'aihi ilaiha ing dalem ngaduakeun ya ladzi ilaiha maring
fawadanahu maka ngasorakeun isun agung hu ing ladzi famasaluhu maka utai sifatan alladzi sifatuhu tegese sifatan alladzi kamatsalil kalbi ku kaya sifatan asuh intahmil lamun ngusir sira alaihi ing atase kalbi bitardi wazajri kalawan ngusir wazajilan lidah yalhas maka ngelel ya kalbu yudli tegese ngelelkeun ya kalbu lisanahu ing lisade kalbu au in tatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbu yalhas maka ngelel iya kalbu walaysa gairuhu minal hayawan wanal hayawan kadzalik Nuralala palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu jumlah tasyartiha lunan utai jumlah rorona syarat iku dadiha kama salil kalbi intahmil alaihi alhas lelamun ta wau intaruk atau hale intatruk hisan dalilan tegese haleng-haleng kang hina bikulli halin kalawan saban-saban tiga wal qasdulan utawi kang den sejadah syukun nyarupakeun fil wadi wal qissati dalam asar wal qissati tegese asar bi qarinatil fa'il musyarati bi tarattubi ma ba'daha ala magoblah kalawan korenah pakang nudukeun kalawan dari marun tutu barang kang tetep ing dalam sausin eva ingat ase barang kang tetep ing dalam sadurunge eva minal maili ila dunya wa tibail hawa saking nyatane saking condong maring dunya lan nganuting hawa bil qarinati qalilan kalawan korena dawan Allah zalikal utai zalika utai mangkono al masalu tegese sifatikum masalul qaum sifatan kaum alladzina henteu wong akeh kadzabu kang ngagorohkeun ya alladzina kabeh bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung faqqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing pirang-pirang carita alal yahudi ngates yahudi la'allahum wa mana wa yahudi tafakkarun iku mikir-mikir ya Yahudi tadabbaruna tegese gangen-gangennya Yahudi fiha ing dalam ayatina fayuminun maka bakal ngimankeun ya Yahudi kabeh ayat rek nyaritakeun jelema nu pinter kabina-bina di mama-mama di buya-buya eueuh deui duan saluhureun kiai pohara jasa pinter dua riwayat bahkan tilu lamun riwayat Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Mujahid nu dicaritakeun di dieu adalah Bal'am bin Ba'ur lamun riwayat Abdullah bin Umar Sa'id Ibnul Musayyab Zaid Ibnu Aslam ieu adalah Umayyah Ibnu Abi Sodi bahkan tilu aya hiji jelema pintar luar biasa Umayyah Zabur talar Injil talar patanyaan seluruh masyarakat pohara pintar ku pinter-pinterna nyana nyaon bahwa Allah teh bakal ngutus seorang rasul di zaman nyana geus ngomong bae saudara-saudara sekalian wahai kaum masyarakat sing ade di akhir zaman ayeuna Allah bakal ngutus seorang rasul terakhir
cikar bakal anu bakal dakwah Islamnya nauhidkeun ka Gusti Allah ayeuna pisan waktuna Masya Allah barang jol teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh nyangka ilah rasul nu asli nu hebat ditanya Umayyah mama nusok dicarioskeun ku mama teh rasul akhir zaman teh Muhammad teh apa sanes bener ilah rasul hak asli dupi mama kumaha ieu sanggeusna kieu bade iman apa henteu jeung kami iman apa ulah ke soal iman ke masyarakat ke bingung kur ieu mah ngagembor-gemborkeun sing hade aya rasul akhir zaman ngaran Muhammad sing hade rasul akhir zaman ngaran Muhammad tepat waktuna Kangjeng diturunkeun diangkat jadi rasul Umayyah ditanya bener tapi ketika ditanya iman ulah ke mikir heula Masya Allah kunaon teh nu mantak nyana henteu langsung iman ka Kangjeng Nabi jeung kunaon nyana ngajagaan masyarakat ke mikir heula lantaran waroja ayyakuna huwa nyana berharap rasul nu diturunkeun akhir zaman teh nyana jadi nyana nu hayang jadi rasul teh nyana Masya Allah akhirna nyana ka Taif di Taif maut dalam keadaan mengerikan dulur awewe nangaran Fariko eta sumping ka Kangjeng dulur abdi kumaha eta maksudna nyana iman teu ka Kangjeng ke di akhirat kumaha cak Kangjeng nyana maut kafir walam yu'min teu iman cek Kangjeng Nabi pan nyana eta nyaho bahwa tuan teh rasul jeung nyaho bahwa tuan teh rasul akhir zaman nyana amana sya'ruhu wa kafara qalbu kulit nama iman kakaula qalbu nama kufur munafik wari loba anu dihareupeun sumuhun ditu kageut mah Masya Allah bisa bodohnya teman urusannya na jeung Allah tapi riwayat anu paling utama setelah dicocokkeun ieu adalah riwayat pertama Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud mantak dicatat di kitab ieu teh nyaritakeun Kibal'an bin Ba'ur Masya Allah kaayaan Kibal'an bin Ba'ur teh ku hebat-hebatna ilmuna boga santrina 12.000 mahbarah 12.000 santrina baik boga santri 12.000 nu 500 bisa hibar 500 bisa Masya Allah kaayaan Kibal'an bin Ba'ur lamun ngadu'a ka Allah ngebul tanda nyana ditarima jeung diijabah doa kehebatan Kibal'an bin Ba'ur cek sawareh wali cek sawareh man nabi Bal'am bin Ba'ur ya Allah deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Bal'am bin Ba'ur mustajabu da'wat hayang naon bae bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Bal'am bin Ba'ur ro'a al-arsya kadele aras ngajeblak langit tak aras kadele lauhil mahfuz kadele Allah karim harap Bal'am bin Ba'ur hebatna moal aya 12.000
bahwa keistimewaan Bal'am bin Ba'ur min ulama Bani Israil. Tapi ki Bal'am bin Ba'ur teh tigas le. Gara-gara tigas le nanyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israel. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan ka Madian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha anu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel. Dihente-hente ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air. Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah. Hei Musa, deuleuh kampung maneh jelemana kalalafir. Berangkat tadi ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeui beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Perangkat Kangjeng Nabi Musa. Di negara eta teh aya raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Bal'am bin Ba'ur. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadengek Israel teh dek diserang ku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum Bal'am bin Ba'ur daratang ka kiai. Fattalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam. Cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna. Meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh. Nyana teh kuari tengah perjalanan. Kuari teh nyana endek nyerang negara urang. Urang sakieu tentremna negara teh. Nu iman-iman nu henteu lah terutama urusan iman ieu. Tapi kan tentrem ngeunaheun urang hirup deuk kumaha ge. Walaupun urang kadang-kadang dipaksa ti tamangeranan ka batu. Tapi kan urang aya dina katentreman. Kuari deuk diserang ku Musa. Wayahna mama kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana. Beuh parah kan eta. Cek Kangjeng Nabi Musa, weh, atuh eta mah nabi. Manya atuh ai kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya. Baralik deui. Sageus baralik deui meunang sapoe dua poe datang deui. Mama tulungan negara urang demi negara urang, demi cinta negara urang, amankeun negara urang. Mama mah geus hebat jasa doana. Mama makan geus terkenal jasa doana. Maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna. Weh. Cek Kangjeng Nabi Musa cek Bal'am ke heula atuh ya robokan nabi.
atuh ngan kalang kitu nageke kaula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah kula ge nyaho wailakum becila kamarane kabeh musama nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun jalma disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoajang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus Allah langsung iya kari sedengkeun kibalan teh wa kana indahu ismullahil azam nya teh ngabogaan asma Allah al azam anu lamun dibacakeun kunyana aras kadeuleu lamun dibacakeun kunyana tanda diijabahna ngebul mun dibacakeun kunyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking dekeutna dirina ka Gusti Allah percaya seluruh masyarakat berikut raja ke kula bakal ngerekes ka Gusti Allah cak jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun wa inni in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati cek janda kula boga ilmu ge kapan ti Allah ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah kula bisa bae kieu teh ti Allah kula lamun migawe ga doa teh beres ka nabi Allah zahabat dunyaya wa akhirati bakal hancur kula dunia kula jeung akhirat kula naon mung kula mah hebat tibal ambin bau lain lalagaan hebat pakaifa adu alaihim wa ana alam minallahi ma la ta'lamun nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang bahayanya nama nabi nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun nu boga keyakinan da kumaha ngadoakeun teu beres ja ilmu kula ge ti Allah teu bisa tapi wa alahu alaihi ke kaum teh minta supaya ulah terjadi peperangan supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkena teh ngadoalah Nabi tinggal Nabi meureunanan ku doa anjeun mah eleh Nabi ge coba hayang nyaho coba mending ngadoa bae geura coba tetep nyana teu daek ngadoa ka Gusti Allah tapi kudu ngarekes heula ka Gusti begitu ngarekes ka Gusti mohon apa kudu abdi ngadoa teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim dina sare ngimpi kapanggih jeung Allah baheula jelema leutik dina impianana la tad'u hei balam ulah ngadoa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana baqala liqaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kaula kula dilarang an ad'u alaihim kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa dilarang bejakeun dibejakeun ku Balaam bin Ba'ur seperti apa balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja tuan raja mendingan tuan raja ngutus bae sahanu dipake kepercaya ku tuan raja supaya datang ke Balaam bin Ba'ur supaya ulah terjadi peperangan akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja akhirnya raja ngutus ke Balaam bin Ba'ur
supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan dengan lemah lembuhna utusan raja tetep Balaam bin Ba'ura teh kapan jelema lain samanea nyana tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah mangga ditunggu musyawarahna barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balaam bin Ba'ura kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah tapi palam yu'mar bisyai'in kula teu diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teu aya jawaban meureun mantak teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana ternyata falam yu'mar bisyai'in perintahna naon ti Gusti Allah cik utusan raja berikut kaum-kaum ngomong ke Balaam bin Ba'ura law kariha rabbuk an tad'a alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula lamun Allah keheulin ka anjeun bendueun ka anjeun anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak pasti dicegah sakumaha pertama pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge tunggu cak utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar ribuan dirham cek tuan raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heulana naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa doa teu beres eta Balaam bin Ba'ura nu tadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaan boga Ismul Azam teh begitu dibere ku tuan raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun majlis dibangun pondok pesantren dibangun kendaraan dibere Masya Allah tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa Allah karim Masya Allah ya Allah ya Allah ya Allah cik Balaam bin Ba'ura kula geus kabeli ku tuan raja pamarentah nu sakitu poharana geus kula kuari mandek siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeung ke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina lewat di dinya teh kapan di dinya teh perbatasan Palestina jeung Yordan di dieu teh belah kulon aya gunung anu nyekat nonjol antara Yordania jeung Palestina di dieu ngaranna aya Gunung Hisban di dieu lah nyana cicingna maka cik Balaam bin Ba'ura kula neuk ngadoa di luhur gunung hayang ningali coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para ponggawa-ponggawana jeung pasukan-pasukanana kula siap deuk ngadoakeun cilaka Allah ceklak Balaam bin Ba'ura naik onta kesayanganana tidija berangkat encan jauh berangkat onta depak ngaguli teu daekeun berangkat turun ki Balaam bin Ba'ura nazala anha
wa darabah ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udang deui udah sia udang deui farokibah naik deui palam tasirbihi kasira encan ge sababaraha jauh hatta romadot ngagusruk deui embungeun onta teh nyahoeun ka ambe Kangjeng Nabi Musa teh onta bae bisa ngambe nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta masyaallah wahakadha miraran akhirna sababaraha kali onta teu maju nyana minta ka Gusti Allah Gusti dengan kedahsyatan Ismul Azam nu kukula dibaca nyuwun keur izin Allah Pangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang siakos gitu aing mah pangeran sok berangkat dikeresakeun onta ngomong deh fa'antokohala fakallamat hujjatan alaih onta ngomong cek onta waihaka ya Bal'am aina tadhabu ama taral malaikata amani taruh diri anu wajib ngomong onta Masya Allah karim hei Bal'am di kemana mana berangkat apakah mana tenelum malaikat tuh udah lepas kajajar di luhur langit ke handap diharap loba malaikat balikan kula ulah dilanjutkan kadale ku kula malaikat onta ngomong ngana sehatan Masya Allah karim waya kata ku ila nabiyillah wal mu'minin fatadu alaihim silaka mana cak onta kadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah anjeun kadoakeun silaka awas dihareup silaka maneh tetep bae didinya nyana ngadenge omongan onta teu berkenan tinggalkeun kunaon goblok siangan aya setan aing batur gaweun wani ngana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskan onta berangkat nyana sorangan naik ke gunung Masya Allah karim langsung nyana naik ke gunung ngadoa ke Gusti Allah Allah karim begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya nangga doa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nyana ngadoa ka Kangjeng ka Gusti Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh Bal'am Aisyah kumaha ieu ngadoa teh teu beres itu atuh anu cenah aing ngadoa nya ka ditu pada tuh gulun ka dieu ya monya cek kawasan Allah masyaallah ulah sambarangan berhadapan jeung nabi ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah balik ka nyana mental doa nyana ngadoa deui kadua kali teu patiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna masyaallah Tedaekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sadri ngelel letahna datang ka dada kadi Bal'am bin Ba'urah Allah karim cak kauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat pandala alisanu fawaqa ala sati ngelel we datang ka dada ka dieu Allah nu mantak
Gusti Allah diturunkan ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Balam bin Baura, ilmuna, harismana, kesaktianana pohara, tapi ngagesleun nyana ku sebab hadiah di pamarentah. Iyalah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah. Kuari mah geus lain gupak deui, gupak nguyuk. Proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam, tina cau jadi aung. Negara jadi oyag Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model karar itu. Gila ayatnya ya. Balam bin Baur dibaca ku nyana ge sarua bae. Ngan nyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata. Deuleu jelema nu asup Golkar. Dibangun majelisna, dibangun pondokna. Nyana berjamaah jeung kotok negeri. Pihak santrina. Masa sih terjadi itibar ku kieu hook atuh eta amil jurumiyah sorop dipake kikituan anaona. Hanya sejenak dunia hanya sejenak. Ieu ayatnya jelas ini asli Al-Qur'anul Karim. Asbab nuzulna seperti eta. Turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ke seluruh umat. Faqqa susil kosos kisahkeun ku anjeun Muhammad. Faqqa susil kosos caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh. Seorang ulama Bani Israil Balam bin Baura ngaranna. Hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad. Faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah dititak dibejak. Teu wanieun Kiai Golkar mah ngadongengkeun ieu. Teu wanieun ki pamarentah ngadongengkeun ieu. Lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos ki Balam bin Baura. Ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong. Ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae mah kajeun. Eta kendaraan nang sadipeun cicak wae. Teu bisa dinasehatan nya ki Balam bin Baura ge ontang nasehatan teh dilingseun. Komo urang. Masyaallah. Mantap kula sok ngocoprak bae ge lain hasud, aing eueuh batur. Jeung aing teu dibere, Pak. Bere atuh aing. Emang kiai hayang, wallahu a'lam. Cilaka ya Indonesia, Masya Allah. Barang kiai ancup di pemerintah, ancup di yayasan, negara jadi goyang gua. Orang Karawang goyang mantap. Negara goyang acak-acakan. Siapa sareuri bae heran aing mah. Bangun kaharti teh kitu tah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wallahu a'lam bimradihi watslulan macakeun anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudi-yahudin naba berita alladzi kiai atainahu anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina. Taurat ukaula diberi Injil encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa. Taurat Zabur meureun belah dituna lain sekadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna tapi nyana nyahokana rahasia-rahasia sehingga tina nyahokana rahasia-rahasiana teh nyana jadi jelema sakti bisa hiber muridna bae ge 500 bisa hiber komo nyana ih lain lalagaan
bejakeun Muhammad bejakeun ka urang pasar Kemis bejakeun urang Cikupa Balaraja SPT naon cenah SPT sepatan kabarakeun dia orang wong kronjo mengkonon dia orang kronjo mah hari tanu ge diiring-iring beblon iku bawa wong gendeng ge wong kresek mengkonon sapa iku kiai we ana lah kasurupan tah aduh masya Allah si ada ieu tah baca titah ku Gusti Allah nu mantep aing macakeun ge titah aing mah ku Gusti Allah titah kadangnya belum kecil sia titah wasu bacakeun Muhammad aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad ulah sok daek dibere ku pamarentah acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia deuleu ki Balam bin Ba'ur sakadar bagis teu kudu bagus-bagus ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di handapkeun tangkal Ambon tuh tangkal Ambon bari ngerokok nya masalah yang gagayaan segala bukan majlis hebat di pemerintah batah wa udia ilaihi syai'un diberi hadiah jana cilaka ngelel sia barang sana urang geus jauh di Pandeglang anu diberi hadiah ku pamarentah ti Kosewad urang nyaho di Serang dibere ku pamarentah teh tigeus le urang nyaho di Tangerang Jawa Rau ka kiaina ge ti Soledad tigeus teh nyungseb aya deui di Bandung mah teh lain nyungseb deui teh mah ngaguling ka timpah langit lain tangga deui geus tah mah di Garut sagarut jelema anu elmuna mah beut teu kalawan Garut Bandung ngaran-ngaran kiai di Wetan ulah kira jagona ngaji urang mah di Tangerang paling ge ngaji teh datang kang ngelal ngasal di ditu mah kang ngelel samsiah teh dilalab ukudu juban teh dilalab Johar Maknun mah geus teh dianggap ngaji nya nama di Wetan ngaran Japul Jawa mah teh dipake lalab ku nya nama sarua ejeung kitu lain jeung ku lain tangkal cau teh anu buleudna kitu naon kada jantung mantap jantungan sih ya jarang ragu ngajina Masya Allah malah ya hafizul Quran segala rupa tapi ngalegeng dada ti pamarentah deuleukeun boro-boro jang batur jamnya nage ngalal cenah ki uci bisaan bae sia ngomong ku situ sajaek-daek baca ku sia ayat ieu tah aing kebenaran ayat ieu bae aing ge lamun lain ayat ieu aing teu wani ka sia ya siapa jago pan ngajina aing mah teu bisa ngan ieu maka beneran ayat ieu dengekeun ku dengkul sia pancen teu ku ceuli atuh sebab teu gadenge ku ceuli pan dengkul bae paling ngadenge ya ki Balam ge dinasehatan ku onta eta ge geus suaratul adat teu ngadenge lantaran manusia geus nu ngadek nasehatan ka ki Balam saktina luar biasa onta dibere bisa ngomong nganasehatannya na tetep bae ditinggalkeun ku nyana berarti jelema lamun geus kadah duit pamarentah teu daek narima nasehat deuleu ku ceuli sia deuleu ge pan deuleu si ku ceuli aing mah deuk ku ceuli bae mata mah geus biasa tah mah lah cenah ku uji sok sambarangan we lain sambarangan tah ayat teh baca ieu aing deuk maca ayat ieu aing mah deuk maca ayat ieu kabeneran biasa ieu tapi cenah ulah kitu aing mah deuk kitu bae ja jak aing lamun disebutan mah beuh ambalaya tak tadi boga santi 100 200 300 barang dibangun majelis ku Golkar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai urusan ulah kitu cenah ge baca ku sia ayat sia mah kitu bae sih dinasehatan kontak itu bisa atuh komo ku aing lah aing mah cenah balik kadeuleu cenah balik eta ayo sia yo aing mah cenah deuk ieu pajar balik bae mun kajen ngompol bae los
lain gitu yuk urang renung babarengan abe urang sama teu maksudna naon urang renung tafakuran dititah ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kudu didongeng-dongeng kiai nu kuari ja urang ge nyaho kula ge loba jasa ka wau kiai nu tadina hebat barang ancup jeung pamarentah kuari acak-acak mimitina mah andieup jasa barang datang deui berubah kuari make batik masalah geus lah batik mah teh mah ja kiai Jawa ge make batik barang merengket deui ka dieu geus pake calana masalah geus calana mah ja kiai ge loba nu make calana barang ka dieu make dasi masalah geus dasi mah barang ka dieu ngomong ngaco kumaha ngacona ortodok atuh kiai pasantren salap kieu mah dikira majuna modernkeun je pemerintah geus datang geus jadiakeun dadadana atuh mantak naon sareuk aing mah di pasantren kos kitu sakiana teh kamajuan ieu wan batur teh nareuleuh ka urang nongton urang masa sia pendidikan pondok na kos kara itu majelis kos kitu segala teh awit yang kayu nagara keur kuaring geus lain nagara naon kitu ngaranna ortodok deui kuaring mah zamanna geus zaman internet kuaring mah kiai ngomong ge kuaring mah geus WhatsApp-WhatsAppan kiai masyaallah masa sih kiai masih kene ortodok eneh bae ngomong geus ngaco geus teh manu kos kitu mah ulah dilayan geus badengan ge rante seret ke sumur parem Allah karim waslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad hai Muhammad alaihim kepada Yahudi nabaa aya khabar berita allazi jelma ataina nu kaula diberi ayat tina berbagai ayat dibaca diterangkan hukum dikanyahokeun bahkan hikmah-hikmahna pohara jasa sehingga saksi mantraguna sakti mantraguna menta naon bae aya ismul azam pohara langsung diijabah tapi pansalakha minha keluar lepasnya nabi eta ayat-ayat masyaallah percis kama takhrujul hayatu min jildiha sakumaha keluar orai tina kulitna orai terus cici ngaju ngolosot keluar tah nu ditinggalkeun teh nu puputihna teh tah nyana ngolosot ieu ge sarua ayat suci Al-Qur'anul Karim kuari baheula Taurat nu dibaca ku nyana ngolosod kos ngolosodna orai be nu aya tinggal cangkangna doa atawa percis sakumaha embe dipencit kemudian dikeset dicabut set ngolosod tinggal aya etana doa ieu kuari naon kitu ngara kulitna doang set kulitna doang itu na dibawa ka ditu masyaallah karim kharaja bi kufri keluar mawa ka kufurana saha wa huwa bal'am bin ba'ur saha bal'am bin ba'ur min ulama bani Israil ulama bani Israil nah bisa jadi kitu suila ayad'u ala Musa nu dipenta ngadoakeun cilaka ka Kanjeng Nabi Musa daekeun embungeun sakali dua kali embungeun tilu kali embungeun selanjutnya wa uhdiya ilaihi syai'un diberi hadiah ku kaum ku pemerintahna aju fada'a daekeun yana ngadoa akhirna mental doana fan qalaba alaihi balik deui kajana doana akhirna wandala lisan wala sadri ngelel ngambai lisan datang ka dadana Allah karim Masya Allah iyalah nu kudu dibaca-baca ku para kiai
besi kabere marahnya naik letik yang gede tapi urang gari bisa ngarasakeun ieu asal geus jadi yayasan beda asal geus dibere sering ku pamarentah beda kumaha mun buringas teh kadeulina buringas nyawa sia buringas teh henteu bangun indah teh diuk bersama babarengan lain teu asal geus gadahar duit pamarentah buringas bangun okos manuk tilil teh sia nyawa ka manuk tilil tok tilintong sae asa jago kumaha eta artina tilil mah nama lamun enclak teu bisa tetep goyag-goyagan we kan tilil oleh eta kiai anu ngadahar duit pamarentah percis kos manuk tilil. Nah, engke mah lamun aya Ki Golkar tilil. Aduh, kunaon aing inget ka manuk tilil. Tama ilham berarti Allahnya. Atuh saya segala tililan segala. Kuari mah budak kuari teh nyamun ka manuk tilil. Ai baheula mah pan asal set bae tengah sawah teh atau di galon ngana mah. Set teh kikituan bae tah. Nah, urang keur teh nyaho mah ih manuk tilil eta nu kitu. Mah pan teu bisa tetep, teu bisa jarang mah kitu. Tilil. Jadi bae nyanyian tilil tok celentong. Aduh. Heran aing mah di Quran aya tilil segala. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين anu sakitu hebatna Balaam bin Ba'ura teh pohara jasa tapi kabelah dieuna lantaran diberi hadiah eledet tangaran anu kos kitu teh lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa ngaranna ewedet. Atuh aya ngaran-ngaranna. Aing mah ngabejaan ka nu kuari pan teu nyaraho nu kuari mah. Kuari mah teu nyaraho. Baheula mah aya ngaran-ngaran ewedet teh budak. Lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa eta nu tadi. Naon cenah ge? Nu tadi sia mah yang balikan deui bae heran. Ya eta kolot bisa ngaranan kos kitu eta. Akhirnya ngaran gula apa? Ya, gula apa mah gula kalapa tebang deh. Ortodok nu kos itu. Nu tadi nu sebat mah. Sekali tegerkeun Balaam bin Ba'ura dua kali tegerkeun dirayu ku kaum-kaum masih tegerkeun satungtung can diberi hadiah mah nyana teger ka binabina barang geus diberi hadiah mah eleh deet fa'atba'ahu syaiton maka nuturkeun ka anjeunna setan ai padrakahu tegas sama dipanggihan ku setan gelabah fasol korinah jadilah setan babaturannya anu tadi namanya nak digoda ku setan tadi nama digoda ku setan tedaekeun barang diberi hadiah daekeun eta lapang goda setan barang geus daekeun mah kuari mah malah setan ngamakmum ka nyana lantaran Balaam bin Ba'ura diangkat jadi panglima setan percis kos nu kamari aya pengangkatan teh iya nadak bahasana ge fa'atba'ahu syaiton fa'adrakahu mimitina nyana digoda ku setan kuari barang geus lancar setan ngamakmum ka nyana ban pohara berarti nyana mah KM aduh fasara qari.
Masya Allah balang bimbaur lamun kurang ditapakuran pohara Sanggeus taki balang bimbaur tengelelita datang ka dada tidinya terus baik kaum-kaum heran tapi terus baik dipenta kaistimewaan lantaran doa nama masyhur hebatna walam yabqa ilal maqwal hilah tapi tetep baiknya nangis geleletan aga terus baik teu eureun ngadoakeun teh teu terus baik wasa'am pasa'am kurulakum mu'ahtad carana kumaha atuh ieu kami kira kuari bawa awewe hias papaesan nu hebat hias nu hebat supaya deuleu ka geunisanana kirimkeun ka ditu ka tentara Musa lantaran doa kula geus mental babalik ka kula kuari mah urang kirimkeun awewe bae ka ditu hias modif bagus supaya kadeu kagelisan kacam pernikahan kamolakhanana cantik aduh luar biasa bawa kaditu goda eta tentara Musa lantaran lamun ku awewe mah engke ge bisa kagoda hayo carat nurut kaki Balam Bimbaura mah sebab jana adalah tokoh nu paling karismatik watu ratusan awewe dihias dibagus-bagus Masya Allah summa arsaluhunna ila askari Bani Israil terus dikirim ke tentara kaditu ke tentara Kanjeng Nabi Musa kita lihat buruhunna alla tamna imratun nafsaha min rajulin aradah ketika aya tentara anu hayangeun gas persilahkan ayo persilahkan kena rusaknya Masya Allah datang ka kitu gagodaan datang ka kitu gagodaan leliwatlah awewe kadinya tungaran-ngaran awewe anu geus dihias geulis ka bida-bina beuh lain lalagaan ku ari ge teh saeutik pamarentah anu tigeus gara-gara deuleu awewe nu molek anu cantik itu keneh pedagang-pedagang bos-bos memang geus parantina teu kaget lamun pamarentah ngabogaan simpenan teu kaget lamun bos ngabogaan simpenan ku ari mah ulah kaget kiai ge ngabogaan simpenan ulah kaget di akhir zaman ku ari HP main HP emang ku teh nyaho kitu ka kiai anu zina zao insyaallah nyaho bah sombong amat kiai aing emang amun keur sombong-sombong ya di Tangerang kiai belah dia zina nyaho nu belah ditu zina nyaho insyaallah kiai sombong amat nyaho kagaib segala rupa ulah sok sombong nu nyaho nu kagaib mah kecuali Allah aing mah lain gaib awewena nu dizinahanna bebeja gaib sana macem-macem nyana ceri kayang tobat sababaraha awewe ceri kayang tobat kukula ditanya emang tobatina naon teu bisa ngomong ceknya emang boga salah kita teu boga ieu tobatina naon abdi ngalakukeun teu bagus jeung saha jeung anu di antarana malah maya kiaian cek aing teh lain ya sia ka aing ye besi aing bae lain orenganan tah aya nu dibeja bohong sia mere fotona kan nyata kan ya Allah tinggal ku tapakur bae masyaallah kunaon aing teu naudzubillah min yaliin naonan kan ceuk kula ieu kiai ge di akhir zaman kumaha mimitina kula sok nanggap kumaha mimitina gitulah urusanana ternyata HP ulah nyalakeun budak
sih main HP bae cilaka horeng nyana Guys, antep insyaallah balik bejakeun itu mah carita karusakan bae lah rusak jasa rusak lain lalagaan masyaallah aya guys kitu mah loba serong-serong jeung pamajikan batur nu lain kiai atuh teh mah geus teu kacarita pamarentah atuh teu kacarita wah cenah kiai sok sombong amat pamajikan nyanana bebeja ka kula lantaran salakina teu balik-balik nu camat teh nu DPR teh nu PNS teh nyana ge kan kesal nu mantak datang ka eta ge nu datang seperkecil nu teu datang mah balaya anu dilarang diancam ku salakin awas ya gara kaki uci emang gua teh nyaho sebab janana ge bebeja babaturan ku lagi cenah deuk ka dieu ngan diancam ku salakin teh ya ayo nyaho jasa nyaho lah insyaallah nyaho aja lain dicaritakeun naon berarti bok-brok jasa gitu maksudna bok-brok jasa bok-brok kula di imah bae ge nyaho komo meureun kula mun lelempangan ka ditu atuh sarua bok-brok na teh makos kitu mah ancur-ancuran lain lalagan masyaallah iyalah ngagoda tentara-tentara kaum Kangjeng Nabi Musa melalui wanita-wanita lantaran awewe atuh komo di Timur Tengah atuh kaayaan daerahna kan lain deui Timur Tengah potonganan lain deui kerusakannya lain deui di urang mah kerusakan teh anya nu ti heula mah kapan di Timur Tengah segala aya tali irung tali ceuli tari perut segala mah tari ge macam-macam di urang mah tari kan kikituan tong nang di Mesir bagus aya tali perut lamun mamang ke Mesir bapak ke Mesir gak itu mau layang balik guys oh dibere tari perut emang kumaha gitu teu make calana ti mimiti nangtung datang ka diuk datang ka ngedeng ancul-anculan kan cenah kieu nyaho cenah aing mah ngan cenah ge kieu waktu kula ke Mesir kapan eta teh deuk daharna teh dipersilakeun di Bengawan Nil. Di dinya bakal daharna kiai di Bengawan Nil restoran termahal. Cek ulah masalah geus. Nah, nu bermasalah lain masalah restoran kiai. Engke ieu restoran. Nah, di pintu ini keluar disitulah ada musik. Nanti masuk ke situ ada tari perut. Nah, itu ke situ jangan lamun kula doang daek maksudna aing nek nipu Allah bae gitu dah baturullah nya nyaho aing ku Allah mah teu naon ditawaran kan eta kan kula pamimpinna kan ditawaran jamaah mah nyaho teu nyaho sapodo tapi kula mah kan ditawaran di situlah ke cek kula aya dahar di dinya mah masalah ngan eta mah kunci bae eta mah ayat tembus oge ka salah sahiji jamaah kula kiai kula mandeg sial tak kuari ge nyaho tak beungeut nyaho jasa nu hayang eta tah ku kula disentak nanaonan sia atuh cenah itu menang mah dongeng Mesir eta teh lain lalagaan jadi udi ditu teh kapan bebeja kan ka kula nah, restoran termahal ayeuna di Bengawan Nil. Nah, seperti eta kadinya ngan pintu nu eta tetep ditutup. Lamun dipersilakan buka bread. Eta lah bakal aya tayangan-tayangan bos. Dan kula nanya, "Ke, kula moal bisa ngaulah, moal bisa ngaheuhan lamun encan nyaho kerusakanana atau kumaha coba model kumaha?" Nganu ge kitu ya. Ke. Ente coba model kumaha eta kan lamun biasa-biasa mah kukula dibeunangkeun kieu cenah kieu hadena Haji Pendi teh nyahoeun lamun harita dibejaan kukula bae nya mah maksa panjana mah setengah jelema da cenah kula dilarang-larang ini kan kesempatan nya mah pasti gitu kesempatan ini kan bayar
Ulah embung tak ada ngekos gitu embung. Mandak dirahasiakeun be. Dirahasiakeun kakarek dibuka ku ari bae. Mun karita nyahoan atuh nu kitu mah beung. Dilarang ku kula barang dicaritakeun ku nyana kieu lah kaayaan Mesir kiai. Tah aduh masyaallah. Masyaallah. Ulah. Rusak Mesir teh kos kitu. Timur Tengah lain lalagaan. Lamun di urang aya hostes kaca di Timur Tengah. Lamun aya di urang tari balet Timur Tengah. Lamun aya di urang tari perut di Timur Tengah. Kerusakan teh lain lalagaan. Di urang anyar rusak teh anyar. Urang Timur Tengah tuh main-main di urang mah teu biasa-biasa. Datanglah melalui barat ka urang. Urang barat di urang mah nu rusak teh. Urang Timur Tengah mah teu pati di urang mah kakarakuari bae deuleu coba ka Cipanas urang Arab. Silih kenyot. Urang Arab. Silih kenyot naon ge rokok. Sia mah suka macem-macem bae. Urang gua ari ka puncak. Oh, urang Arab loba dasa di jalan teh we diamankeun ku negara urang lantaran turis. Terus ka Cipanas ka ditu buari geus aya. Hotelna urang Arab geus aya, kemudian kitu restoranna geus aya. Supermarketna geus aya. Percis urang lamun ka Cipanas ku ari geus asa lain di Indonesia asa di Arab. Geus asa di Arab. Kuari awewena dijualan ka dinya. Masyaallah. Camat nyaweun atuh kula ge nyaho komo camat. Lurah nyawan atuh lurahna ge membeureun jadi mucikarina meureunna. Bupati nyawan atuh kula bae kula sapira kula. Nyaho atuh komo nyahana. Beuh can pugu cak bupati meureunana rusakan dirinya. Bisa oge sih. Ngan meureun di antara nu ngasaan nyana meureun. Ih rusak emang kumaha kitu negara urang. Bentuk kula mah asal ka Cipanas sieun. Kumamun dibalikeun ya ku Gusti Allah. Masyaallah, hancur-hancuran negara urang diacak-acak ku urang Arab. Sementara urang dititah cinta Arab ku Kanjeng Nabi, cintailah Arab sebab ana minal Arab. Mantak sihade ka urang Arab mah kudu cinta. Paksakeun. Mantak kula mun anu geulis aing cinta tah. Sebab dititah ku Kanjeng Nabi. Cak Kanjeng Nabi ana minal Arab. Geus kula mah kanu geulis cinta. Paling ngecak Kanjeng Nabi goblok sia. Cinta kan kitu. Hampura Gusti. Aduh, ieu mah sia ieu mah nyapertikeun ge sia pasti kos kitu. Maksudna sarua jeung aing. Ya Allah, ya Rabb. Ieu rusak. Mulai rusak tentara-tentara Kanjeng Nabi Musa rusak. Aya nu zina sagala. Hancur. Sarua kan dirusak ku Kibalam Bimbangoro. Dikirim awewe cantik. Kemudian nyana mempersilahkan dirinya gratis cak nyana ge kula mah ridho jasa geus kurang lillahi taala. Ambo taala mun geus lillahi taala kos kitu. Misalnya aya awewe geulis jasa datang ka Haji Pendi. Misalnya ya Haji nyana satalanjang haji kula mah ieu mah geus ridho jasa lillahi taala. Cak Haji Pendi boro-boro lillahi taala aing mah mayar ge dae ka sia. Ya nama kos itu pan belu. Lebih rusak jangan tiba-tiba orang Arab orang. Allah karim. Iyalah rusak. Allah. Numan tegang yang Nabi Musa kaget. Di dieu Kangjeng Nabi Musa teh ningali karusakan kaumna di mana eta di jurang tersendat Kangjeng Nabi Musa teu bisa ngalanjutkeun lalakonna ka Israel. Lumantak Kangjeng Nabi Musa ge kaget. Cek Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi bi ayyi dzambin wa qana fiti. Dosa naon Gusti anu terjadi ka kami kabehan di jurang ti
sehingga kami teu bisa ngalanjutkeun lalakon perang kadi itu. Padahal mah panditi tadi instruksikeun ku Gusti, tapi ilal suamat kaum-kaum teh masyarakat teh bala tentara teh jadi rarusak ieu Gusti biai dambin wa kana fiti Gusti dosa naon nu terjadi. Dijawab ku Gusti Allah bidu'a Bal'am bin Ba'ur. Musa kudoa ki Bal'am bin Ba'ur. Gusti ulang ngadenge ngaran eta. Jelema hebat. Jelema istimewa, sangat istimewa. Sakti mantaguna. Tapi konya nanya lagunakeun doa Gusti. Cak Kangjeng Nabi Musa pan Gusti mah pangeran atuh. Teu nyalahkeun ka sasaha mun abdi nyalahkeun ka Gusti mah nya atuh. Dina hate mah aya di jero naha atuh Gusti mah ke diijabah tapi pat eta mah hak Gusti. Teu bisa urang kos kitu teh mah hak Gusti. Cuma abdi masa kieu ungkul ka masa minta doa walaya pastami fasma doai alaihi Gusti sakumaha Gusti ngupingkeun doa Bal'am bin Ba'ur ngarusak ka kami kabehan fasma doai alaihi Gusti pangdegekeun doa abdi deuk karusaknya. Doa rusak dijawab ku doa rusak deui. Doa rusak dibalas ku karusakan deui. Sumada'a Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Di antara doa Kangjeng Nabi Musa, Allahumma anza minhu ismallahil a'zam wal iman wal ma'rifat. Panjang kan itu Gusti. Boga pangyabutkeun Gusti. Ismal a'zam anu aya di anjeunna, iman nu aya di anjeunna, ma'rifat nu aya di anjeunna. Abe abdi bisa ngalanjutkeun lalakon berjuang. Sebab kehalangan berjuang abdi Gusti pangdegekeun Gusti doa abdi sesuai jeung perintah Gusti abdi teh rek kalanjutkeun perang Gusti sabilillah ngaluhurkeun agama Gusti tanpa pamrih urusan eleh menang lain urusan tapi abdi deuk kalaksakeun perintah liilai kalimatillah Gusti inza minhu ismallahil azam wa iman wal ma'rifat harita keneh ku Gusti Allah diterima didenge mantap fasalakhallahu mimma kana alaih wa naza'a minhul ma'rifah dicabut imanna dicabut ma'rifatna imanan ma'rifatan ki Bal'am bin Ba'ur tadilah ayatna nu dibacakeun watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha lepas tah ieu deuk jaritakeun pansalakha horenganan Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah mantak sing hade kawali Allah Gusti Allah geus janji man azali waliyan faqad azantuhu bil haram ulah ka nabi ulah ka rasul wali aing rusak ku sia nyerikeun ku sia tanpa didoakan deui ku ari aing nu tandang langsung man ada li walian sajelema nu nganjarikeun ka wali aing faqad azantu bil haram aing anu bakal ngarusak anyana melepes kajen ku kumaha jelema bertentangan jeung wali Allah tunggu tinggal sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun deurekeun Allah langsung mengutukna sing hade nu manteh ka wali Allah sing hade jasa kawali Allah nyana nama teu pernah ngadoakeun jore lamun ngadoakeun jore atuh disopot kawalianana tapi Allah nu tandang sebab jana geus deukeut jasa jeung Gusti Allah mentak sing hade jasa sing hade kawali Allah baik anu geus mararaot komo nu alaya keneh nu geus maot emang maot teu wali Allah mah teu maot carekanan geureuh ge Maulana Hasanuddin kurang tinggal tunggu tanggal mainna bae sabulan 2 bulan ringsak ujian. Awas wali-wali Allah nu geus jelas berkaromah. Carekanan kurang, benduan kurang. Tinggal tunggu tanggal mainna. Tunggu waktu bae. Ji, atuh nu bantah kurang datang ka dinya, salam dijawab ku yana teu maot nya. Haji Peni ge pernah assalamualaikum.
langsung kabur harita sia sugan teh wali nu ngajauh kuntilanak goblok jasa korenganan aing memeureun ngahiji jeung kuntilanak Masya Allah karim jauh jasa tahu pangkat jeung walinya nama lamun kula hazarah jeung Habib Lutfi kadinya ka abah kadinya nangtung we Assalamualaikum enakan kikituan ya nama oh iya insyaallah je kula aing maca naon ya iya baik masyaallah insyaallah Assalamualaikum ber tinggal kula baik ya Habib Lutfi dan naon jarak bertiga abah jeung kula kitu jarak jarak ya Allah geus da bae-bae kakarek ngomong aduh ketemu dengan abah anu ye Masya Allah jahaji pendi mah jarah bae ge 3 kapagi kapagi gitu jeung tukang bas mah lulu aya dina tukang bas kamari teh Syekh Aziz sarua ceurik kada keur ngobrol jeung kol ceurik terus disusutan ya Allah cek kula enon sekolah ditanya aya ketemu dengan Gidi Hati Masya Allah batur maka parangi gitu jarah ka ditu ka luar batang hordengna leumpang deng kaget berarti disambut aja pendek gitu maksudnya oyak-oyak kan tatangkalan teh eta geus hebat oyak-oyak tatangkalan termasuk hebat ya Masya Allah anu kamari mah bener-bener kuntilanak anu kamari ieu mah tah gantarawang leuwih dahsyat atuh bisa leungit nya dibawa ku gantarawang malaya dongeng gantarawang lamun lain di Banten mah aya gantarawang aya lawang aji pokoknya masih hade loba nu nyelap di luhur tangkal kayu dibawa kelong urang keur ieu di lalaga ku mak urang sia kelong sia kelong kos kumaha mah kelong mah susuna ge dak ngansar datang ka handap ih cek urang teh nini jorek komo eta manana mak urang ge seuri mak urang ge seuri heuh sia nyahoan bae eta kos kitu kelong mentak urang lamun neuleun nini kelong ada nang di mak urang jing kos nini ngan susuna panjang ka handap sieun teh urang sia ditutupan ku susuna ge geus bawa hiber sia mak urang kok nondongin kos gitunya entak warik haji pendiradak kitu ge ta urut di bawah kelong keur leutikna sesak eta Masya Allah kari tuh langsung diijabah doa kangjeng Nabi Musa alaihissalam tidinya langsung tak coplok iman jeung makrifat tabal ambin bau Masya Allah dongengkeun ieu cak Gusti Allah Muhammad caritakeun sing hade supaya jadi kaca sing hade ieu teh hadiah ti pamarentah teh model kos ditangga doakeun cilaka urang kan dipaksa ku pamarentah tempat pamarentah mah ditangga doakeun sesuai jeung nyana bari teu beres aju kiaina daekeun jadi bere doa Allahumma nu maha mulia kan Gusti Allah teh dipake jang neangan hadiah doang pikir otak orang otak normal ceurik Allahumma sakadar motor Allahumma sakadar mobil Allahumma masa sih Ismul Azam Allahumma jang sakadar motor atuh maning dagang toge hayang motor mah maka ulah Allahumma Masya Allah cak Allah aing mun lain pangeran aing mah pangeran bae tapi engke hitung-hitungan di akhirat isin mantak pelepesat kiai asal asup ka Golkar be santri eueuh ngaji teu daek marahnya goblok ngaji bae ka jauh oh kiai bae masyarakat teh bisa ngomong ji kudu marahnya mana teh teh hayang ngaji sih ganyana emang kunaon ji atuh bohongan duit ti bapatihna teh dibabagikeun leuh mun dibabagikeun mah ge daek ngaji nyana doang dileg-legan sakumaha koros
eta penjabaran henteu ngomong kitu ngan karitu sampaikan Gusti ka Kiai Golkar kos kitu eta mantak tinggalnya hak goblok cenah kajauh ngaji deket henteu ji tore koros di ajian atuh aing ke jadi ore cabe deui ka ditu ai si eta olah geus jadi ore ti heula iyalah dahsyatna Al-Qur'an lain lalagan di ditu na watslu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaqa bina ieu mah tadi bejakeun kayak dituntut fakana minal ghawin Atubal bin Baur termasuk jelma anu rugi ka binabina na'udzubillah min walau syi'na wallahu alam